palawargi kaum dangu di mana wae ayana sareng waoton di acara pidangan anu atos maneh kiwari di pustaka dongeng waoton anu midangkeun hiji jejer lalakon jurig dugul anu bagian katilu palawargi sadayana uang ngahaturkeun nuhun kanggo sadayana anu atos ngalek sareng ngasubscribe. Mudah-mudahan ieu channel tiasa berkembang palawargi sadayana. Kabatur anu di lembur, kabaraya anu di kota. Hayu urang ngamumule ieu budaya. Jeung urang lenyepan ieu jejer carita jurig dugua teh semet mana jeung kumaha ieu caritana ku kituna palawargi sadayana. Tuturkeun teras ieu channel pustaka dongeng waoton. Bilih nyangkolong teuing kana waktos palawargi. Hayu urang sasarengan deui ngupingkeun ieu jejer lalakon jurig dugua bagian katilu kabarayun sadayana. Aduh opat jalma teh tingkar teyep malipir ka juru imah nu dipake ku Wira jeung Nyai Elas. Saanjogna kapipir eta opat jalma teh hareureun sabari jeung ngadedengekeun nu keur kaayaan di jero eta imah palawargi. Aduh ieu jalma nu kaciring geus rada kolot tur aya tapak codetna beungeutna teh ngacungkeun curug kana bibirna. Jarampe ceuk lalaki nu aya umuran teh nyarita bangun ngaharewos ka baturna. Kabehanana jarempling lirga angka tincak. Saterusna ieu jalma anu codet beungeutna teh nogel bilik ku congo bedogna anu seukeut ka cirina. Ieu jalma nu aya umuran teh teu sirikna teu ngiceup. Atuh ieu nu tilu jalma ge sarua asa kacontohan palawargi.
narogel bilikna sewang-sewang. Atuh kabehanana naroong bangun anu pogot lalajo layar tancep wargi. Suka film naon dah. Upin upin sih nama. Atuh harita lalaki nu codet teh nepak sirah baturna. Anu sarua keur noong di gigireunana bari nyarita rada ngaharewos. Nari siraing legu. Lain pipilueun nogel goblok. Tingker ieu imah setan. Aduh kabehanana bangun anu ngarasa kagebah jeung kagaruahkeun wargi. Ieu tilu jalma teh jungjleng ngabagi posisi dina kayaan kitu palawargi. Ieu jalma nu aya codetna beungeutna teh katelahna Ki Badar nyata. Nyata tutua Karaman rampok nu kasebut Jaduk Karaman nu keur turun gunung palawargi. Harita Ki Badar nyokel panto bari rencepan asup ka imah wira. Sabari ngamang-ngamang bedog dinu leungeunna nu ngagurilap atojo ku cahaya cempor di tengah imah palawargi. Ari nu tiluan di laluar ningker imah wira bari jaga-jaga. Sok inggis aya nu manggihan kana naon. Nu penting ayeuna keur direncana ku maranehna. Sanggeusna dihareupeun lawang pantok kamarna wira jeung Nyi Elas. Ieu Ki Badar teh ngajejak lawang pantok kamar nu harita dipake sare ku wira jeung Nyai Elas. Atuh nu aya di jero kamar teh lareuwas kacida. Kusabab pantok kamar hujat aya nu ngajejak di luar. Atuh sup
Ki Badar asup bari ngagajeleng tur lawang teh rujat sapisan palawargi. Aduh lawang teh rujat sapisan palawargi. Wira sadar ku kaayaan. Sakocepat Wira niat rek nyokot bedogna nu nyangsang dina tihang kamar. Oro kaya palawargi. Ieu Ki Badar teh kaburu ngasongkeun congo bedogna kana beung Wira. Tur bari jeung nyentak. Cicing. Lamun Andika yang selamat, ngarti? Aduh Wira, harita nyarita kaki Badar, bangun anu ruas kacida. Saha Ari Andika? Arek naon ka kamar kuring? Kitu Wira nyarita na bangun anu gugup palawargi. Aduh ieu nu tiluan di luar kabehanana arasup ka jero imah Wira. Nu memang imah teh anggang oge ti tatangga palawargi. Dina kayaan kitu Ki Badar seuri ngagak-gak bangun anu bungah. Kusabab ningali Wira jeung Nyi Elas anu murungkut tur dibakutet ku simbut palawargi. Ari Wira nu masih di sarung wargi beungeutna pias kacida kaciri soakna kareureuhnakeun. Silaingnya hosa kuring. Ieu si Badar. Tu ayeuna anu halpa jeung silaing. Awas. Ulah coba-coba. Barontak mun nyawa sia mung leupas. Kaarti? Ki Badar Kawira saterusna Ki Badar nitah ka barudakna bari jeung nyentak. Barudak otek dak ieu pangeuseuh. Teangan euy barang anu berharga. Rurut kabeh ulah nyesa euy. Kitu ucapan Ki Badar nitah ka baturna palawargi. Saloyong harita nu saurang ngaragamang kana perhiasan nu aya dina beuheung Nyi Elas. Bret-bret eta kalung di jamretan, anting, ali nu kaciri eta barang nu kasebut emas teh dirurudan. Aduh Nyi Elas teh ngagerewek bangun anu teu ridho. Ampun. Ulah dirampas perhiasan kuring. Akang. Cincin karunya. Kitu nyaritana Nyi Elas. Bangun komenta di pikarunya.
Ki Badar ngomong ka baladna barjeng nyengor. Sumpah sumut na Rais. Lain kadon molohok goblok. Si lain mah dideuleu-deuleu teh. Loba molohok nablagug. Nah ningali naon ari sia. Rais. Nurus tunjuk sia. Ningali nu ngajendol, ha? Dicabok sia ku aing. Ki Badar harita kasih Rais rada ambek. Sabab si Rais loba molohok. Mata si meuteun siga anu manggih. Kucing manggih lauk kokos sieun palawargi. Kanaon tah. Sok sumpah tong asa-asa Rais. Itu ucapan Ki Badar bajeng molotot ka si Rais. Ayeuna ieu teh. Aduh Ki Badar molotot bajeng melong teu ngomong. Ai si Rais geus apa deui palawargi kana sifat Ki Badar. Atuh geuwat Rais nurut kana parentahna Ki Badar. Lepaskan kuring. Kang Timen. Sekilas di bekem bibirna ku si Rais. Aduh, imah wira teh inggeung turbuk breg kadengena. Kana jakal eta imah wira teh agang pisan jeung tatangga wargi. Opat karaman rampok teh asa lalu asa dina ngajalankeun niat jahatna. Atuh wira harita nyarita. Wira nyarita kek kisilah lamun butuh perhiasan lepaskan kami duaan. Tapi omat ulah ditandasa kami duaan siga kieu. Ceuk Wira kaki Badar. Sok mun bener Andika lebar kana nyawa. Sokomo. Ieu pamajikan Andika anu mompo tur gurih-gurih nyoy teh lebar temen. Oi, mun diparabkeun ka si Rais. Kituna teh bari
Badar nyarita kawira bari jeung nyengor palawargi. Gawat keluarkeun Panda Andika. Gawat. Lamun teu hayang nyawa sia bisa paragat beuting ayeuna. Atuh harita wira nyarita deui. Nya tapi ieu bedog ulah nyangsang nabeung siga kieu gisilah. Kitu ucapan wira kaki Badar bangun harosos. Harita Ki Badar nurunkeun bedogna nu ngarah kana beuheungna wira. Bari najong ka wira. Cek wira bari cengkat hudang niat arek mawa kotakna lomari. Badar teh bungah bari seuri ngadang heuak. Bener. Selain geus mari kalagat nu hade. Kadiekeun eta kotak perhiasan teh. Atuh eta kotak perhiasan teh direbut ku Ki Badar palawargi. Kayan kitu ieu rampok nu obatan teh nyokot barang-barang nu sakirana bisa dibawa. Ngan ari nu ngaranna setan palawargi moal apal kana nurani. Setan nu karanjing ti jalma-jalma samodel Ki Badar jeung baladna. Aduh wira teh dicangkalak nyilas jiga dabah kahormatanana ku opat jalma. Nu poho kana kamanusaanana. Nu teu daya disiksa ku tiluan. Bari Ki Badar di jero kamar jeung Nyi Las ningali kitu atuh wira teh ngalawan sakuat tenaga palawargi. Tapi wira teu mampu ngalawanan sabetan-sabetan bedog eta karaman. Sanggeusna kitu Ki Badar kaluar ti kamar Nyi Las bari memener kampret hideungna. Bari ngagilirkeun bedogna na cangkengna kaluar bari jeung nyarita. Hei, bagus. Ora heula. Antep ke salakina. Bising silaing hayang ngarasaan pika.
Nur kop gilaran maraneh kabeh gitu ucap-ucapan anak Ki Badar ka baladna. Atuh pok baladna nu ngaranna Unen ngomong bari siga domba nu ngasin. Atuh pok baladna nu ngaranna Unen ngomong bari siga domba nu keur ngasin palawargi ngambeubikan. Atuh Unen teh suruh ngasarenge palawargi. Bari jeung asa dibere hate. Benar barudak. Ayo ah. Ya. Bari sapsup kabehanana asup ka kamar. Sirih ganti. Atuh Wira ngan bating ngahelas. Ningali kanyataan kitu teh Wira nyarita ka jero hatena. Ngan bisa nyambat ka Gusti nu Maha Kawasa. Nu nyambat ka Nyi Elas anu kiwari keur digadabah kahormatanana ku eta para rampok. Cek Wira palawargi anu geus teu walakaya. Ampun Gusti. Hampura Akang. Teu mampu tulungan Nyai. Hampura Akang. Hampura Akang Nyai geus. Cek kitu Wira hatena jumerit. Jumerit kanu Maha Kawasa. Tur sasamat batina kanu Maha Kawasa. Ari Ki Badar nyampeurkeun ka Wira anu masih ngagoler teu walakaya. Kusabab sukuna dadu akibat beunang panyiksa di balad Ki Badar tadi. Pok harita Ki Badar nyarita. Budak kene euy jikan ilaing teh. Euy. Asa ngimpi dewe.
Menang nupit, gurih-gurih, nyoy, nyoy, nyoy. Aduh, pok wira teh. Ngobrol pegat-pegat berjengkok berut palawargi. Aduh, ampun denah. Kau jengkok berut palawargi ya. Cak, urang simpen heula di handeuleum sieum, para dinyokot ninggalkeun ieu carita. Insyaallah enjing urang teraskeun deui palawargi. Wassalam. Cak.